Wah, gitunya. Itu ayo datang santrisnya. Sana abdi mah hidup teh pusing wae bingung. Terbiasa ka pusing ka bingung. Ieu ka pusing asana Masya Allah, ieu hirup pusing we jeung bingung kahirupan teh. Kumaha ngajukeun ieu hirup gitu. Geus repeh. Dijieunkeun we jamu, dijieunkeun jamu. Jadi jamu apa jamu? Dijieunkeun jamu asupkeun kana gelas pacekeun we. Ya inum. Gitu. Pan abdi mau ngomong ge cenah ka pusing ka bingung teh nyambungnya. Cek aing minum sia, minum. Ini minum tah, minum. Kumaha rasana? Pahit. Heuh jamu pahit teh ini. Pahit cenah ge. Teu nyambung cenah ieu mah. Bebeja ka pusing ka bingung diberi jamu. Beres minum dina gelas eta jamu diajakan ka empang. Mawa deui teh jamu sanaon? Sabungkus. Eta jamu diaurkeun ka empang, dipacekeun make awi. Disiupkeun make gelas cairna. Inum ya? Ih, inum cek inum. Diinum mah pahit teh. Henteu. Kaambeu teh go jamuna? Henteu. Ieu hartina Pak. Jadi ketika orang boga kapusing jeung kabingung dina kahidupan lain dileungitkeun kapusing jeung kabingungna gedean hatena. Gedean hatena jamu karasa pahit sote karena diasupkeun ka cai sagelas tapi lamun diasupkeun kana cai saempang karasa moal. Jadi hartina kiai lain teu boga kapusing, lain teu boga kabingung, lain sarua bae kabingung ngapedah teu karasa ku sabab hatena naon. Ku sabab hatena lega, ku sabab hatena lapar. Kunaon urang masih kene sedik-sedik bingung, sedik-sedik pusing, sedik-sedik dia kahirupan teh Masya Allah rungsing karasana. Ternyata boleh sadar tidak sadar, tarima teu tarima, ternyata hade urang nu sempit. Laras makan konsepna gedean hatena kunaon? Lobakeun zikir, lobakeun maca Quran. Hatena gede mah sakumaha meunang masalah anu gede, tapi hatena lebih gede. Atuh seuri bae. Seperti jamu diasupkeun ka empang, moal karasana naon? Laras? Ya, karena jadi apa sih ngade? Konsep dina kahirupan jelema moal leupas dina kapusing jeung kabingung moal sampai ka pahikeun mah tetep bakal datang permasalahan. Maka Allah sampaikan ngadauh dina hadis qudsi ka Kanjeng Nabi Musa, cek Gusti Allah, "Man lam yardo bi qada'i wa lam yasbir alal bala'i wa lam yaskur ala na'mai fal yatub roban siwai." Cek Allah ka Nabi Musa, "Hei Musa, dengikeun ku anjeun cek Gusti Allah, malam yardo bi qada'i sing saha jelema anu teu narima kana ketentuan kaula cek Gusti Allah. Jelema anu teu narima kana ketentuan kaula, nomor kadua jelema anu teu pernah narima kana ujian hirup di kaula, nomor katiuna jelema anu teu syukur kana nikmat kaula fal yatlub roban siwai heug kusiateangan pangeran sarean aing cek Gusti Allah. Allahu akbar. Maka ternyata mana tuh amis pahitna kahirupan kudu ditelan kurang karena eta pamere Gusti Allah. Adapun tentang tadi teh permasalahan pahit jeung pahitna kumaha hate urang lapang jeung henteu. Nah, ketika hatena lapang atuh seuri bae. Itu Pak Herman. Jadi emosi teh dikatukankeun geunah we kitu. Sanadana mobil di polototan batur ge atuh tenang bae. Tenang bae maksudna kitu. Slow we hidup teh geunah karasana. Masya Allah. Seuri bae, seuri batur kitu. Amalanna mah eta jelema anti galau mah seuri we. Ulah penting maju pusing makin datang. Ieu isukeun semerangeut. Kurang mah nanya di sia kunaon. Allahu Akbar. Pas mah akeng anti galau mah. Itu mah nama belakang mah nama seudi. Eta dia antara lainnya. Jadi naon cenah konsepna legaan hatena. Kunaon? Kuloba zikir, kuloba maca Quran. Eta teh mantang ngalegakeun hate. Masyaallah. Problem aya bae. Aya bae problem mah.
Gitu, pan kiai ge urang ai keur ngobrol urang keur ngobrol jero-jero nama tu asih urang ge kiai. Set ngobrol jeung kiai gitu maksudna aya mobil rasea lah ganti. Eta problem ada nya kapusing. Tapi teu pusing atuh teu pikiran maksudna kitu. Atuh geus boga geus atuh hayang modal gede. Atuh sarua bae lah gitu maksudna nya. Tapi tara ngom, gimana? Tara dijieun kapusing, tara dijieun kabingung. Dijalani we sabari minta ka Gusti Allah. Maksudnya, kabuka teh pentingna kabuka teh, kan. Jadi awas, lain eta jelema ngarti, lain eta kiai ataupun ustad teu boga kapusing jeung kabingung, tapi manehana mah leuwih garade hatena. Naon sababna? Sehingga datang permasalahan kana dirina teu karasa pahitna, teu karasa susahna, nu aya teh indah we dan gede hatena. Mantap bahasana mana tadi teh sok bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha